Lain bi ai yang ubar darah rendah naon nya wajikan darah rendah Ku ciduh bari geura a. dikumahakeun Ciduhkeun ngana beungeut majikan. nya heueuh atuh pasti langsung naik darahna anjir bi aing geus wae anjir saha ge emosi bi gara-gara diciduhan banget tuh ai bibi. Itu kan heuh bibi bener kan? Nya benar ya guys ya benar nama kan bibi rada ngagiclek sirah eta cek aing parah aing bi aing ya ampun teuing. Nih kabina-bina boga salaki boloh-boloh tinggi ning a. Anger anjir pasti ada jeung si amangnya. Masalah naon bi? Kan hayang ganti huntu nya mun huntu palsu. Mahal geura. Nya emang mahal atuh. Emang mahal untuk palsu mah bi ya 100.000 eta teh hijina teh. Kadang-kadang aya nu 250. Emang mahal. Ya hayang murah mah bi. Meuli anjir huntu cocokan geuningan cocokan budak anu aya ieu acihungan geuningan. Tanu kitu nu murah mah ngan kabayang urang si amang anjir rangeteng. Jiga pampirnya guys ya. Mahal bi. Lain masalah mahal na abdi mah. Naon atuh? Hayang merah ulah make duit asli, make duit palsu geuningan. Boloh-boloh teuing ta. Ning serempak deui wae ya bibi aing. Jadi kumaha ya teh? Jadi kumaha konsepna teh bibi teh meureunnan kahayangna eta teh huntu palsu teh dibelina ku duit palsu gitu. Ya heueuh ulah ku duit asli. Henteu kitu konsepna bi, please bi. Henteu bi anger bi. Duit asli. Mayar nama anger. Ka dokter gigi. Parah aja dia pola pikir biar kaki ya ini. Bisa wae ya tamang dadung ya. Alah, teuing euy rek masang loster jeung panel beton meuni kuat ka eueuh tukang nu keur nganggur. Keur naon di maneh luar wayak kieu? Iya ceng, urang teh kabeneran euy aya maneh ek masang ieu ye anu bawa AG teh ya. Ieu rek dipasang heuh dina dinding panel beton jang background ari laip. Tapi tukang di dieu eueuh pisan nu keur sase euy. Aya kabeneran lur. Tetangga urang. Ki endah geuning lur. Eta tukang bangunan lur. Heueuh kabeneran atuh ceng. Pisan masang nu kieu mah cocok lur. Heuh isuk urang coba ka imahna sugan keur nganggur euy. Heuh pan gaya cengnya lamun heng misalna dipasang di dinding urang laip heuh keren katingali tuh motifna ada kan rupa-rupa ceng ieu bintang tuh nya tah ceng Nu sajena lur aya deui loba ceng tah anu ieu tuh tingali motifna sararae ceng komo loster-losterna mah tingali alah lamun dipasangna eta ningan na loster di luhur atawa jang ieu ceng benteng tak kaleren ayeuna teh keur tren tuh nu kararieu teh ceng. Atuh yang pesen lur euy. Ngan eta lur aya motif sakit hati dan balas dendam lur. Puguh da pembunuhan atau pencurian aya motif balas dendam dan sakit hati. Beda ceng mesing sami nami artna ge motif. Geus maneh mangke meuli deui. Pesan ka AG. Tah. Aya di bio nya. Nomor telepon di dia tah. Oh bisa lur? Heeh. Urang mah Brad dipikir-pikir mending keneh usaha teh tina jalan goreng Brad. Naon sih saroceng ngomong teh? Ya. Tong boro-boro tina jalan goreng. Ya, tina jalan alus oge rezeki mah kadang-kadang henteu maslahat saroceng komo tina jalan goreng aya di dinya pi omong anjing pi omongeun ieu saroceng ieu. Ngomong naon di dinya sok ngalantur teh. Contohna ayeuna Brad tuh. Jalan geus hiji hot mic mah di urang Brad. Hararese usaha teh Brad. Nu boga motor dina motor, hariana nu boga mobil Brad. Hanya aing naon saroceng. Oh guys, ya. Jadi si saroceng mah ieu teh usahaana teh nya dina kenceleng jalan guys. Lamun aya jalan nu bolong nya terus manehna bakalan nyenyekel emer geuningan. Tah ti dinya usahana matak. Heeh. Panya teh anjing jalan teu halal. Habis wae ya ka moceng berbulu kelek ya. Brad.
Kan intinya mah sebagai pimpinan, Brad. Aceng pangalamarkeun euy, Brad. Lamar naon itu? Lamar gadag. Eta, Brad, Aceng rek nyandung, Brad. Nying, piongong saroceng ieu. Mana disetujuan nih? Ku majikan mana? Bisa tujuan bae pasti, Brad. Asal adil. Artinya kari itu ngalamar. Ke orang mana deh? Yuk, kau yang diantar. Tetangga, Brad. Eta nu balik di luar negeri gini, Brad. Gas atuh. Ayo, kau yang diantar. Ngan eta, Brad, euy. Saurang deui can satujuan sia, Brad. Saha? Salakina, Brad. Anjing parah ya saroceng ya. Boy, bah. Parah anjir. Mana arek kawin salaki pemajikan batur moy teh. Hah? Da sukaeun, Brad. Banget anjir hurung tah. Parah ini saroceng ieu teu aing moal pipileun moal anjir. Koreak diudag-udag bedog anjir. Hal bisa wae ieu anjir. Hujan angin rodar gelap. HP Bibi ke mana deh? Pugahan ruksak gerak, agar terbuka duit kudu menerken HP. Pakai we tuh, nurut orang tuh, orang sembeli deui dah anjir. Kan iPhone. Heeh. Embung tuh bisa pakai kamera hareup na iPhone mah. Cek saha ai Bibi teu bisa pakai kamera hareup iPhone. Cek saha? Bibi ge apal atuh. Palti mana? Batur oge lamun servis hareupeun kaca geuning kieu. Bi eta mah pamer konsepna. Nya, eta mah pamer gugu meulisan. Aya iPhone mah aya kamera tukang kamera hareup aya. Tenang we Bibi mah. Nya, bawa ya ka ieu mah. Oke. Nya, gugu melisan bibi oge geus batur. Brad, geus beres rumah domba teh, Brad. Geus tadi ge isuk-isuk langsung pencit. Geus pokona mah Aceng penting ka dieu. Urang babakaran. Pokoknya mah nyaho santap pokoknya nya Aceng lah. Bener tuh. Ka dieu mah pasti, Brad. Ngan Aceng mah kana domba mah teu pati, Brad. Nah, Komo, Brad, Aceng mah pokona sarupaning nu sukuna opat, Brad. Aceng mah teu beuki. Kumaha atuh? Komo bangsa meja geuning, Brad. Kursi, lomari. Aceng mah tarapisan. Anjing. Nya aing heueuh ieu. Heueuh ceng pan si laing mah lain rinyuh. Lain si laing mah. Sarua aing ge tara ceng. Ngahakan meja kursi mah. Tara aing ge teuas anjir. Nya aing heueuh we anjir saroceng ieu. Ha bisa wae ya si raru minyak ya.